Tinggalian emang. Bang, aya hiasan HP ul. Coba ya. Siap. Nah, aya ieu sasante di mana, Pak? Kedua ieu sapu. Nah, aya ieu tongkis nah. Oke. Bisa yang mah ieu dos, ada sape aya. Arek moal. Arek. Nah, duitan, Bang. Mun eta mun teu salah mah tongsis teh 25 jeung dus HP-na 30-an. Sampai teh mun teu salah mah gedeung. 30 tambah 25 jadi 55. Mangi manjer gelas di ke sisana hadis kokom. Oh, itu kokom no didinya teh. Heeh. Oh. Oke atuh ke orang tadi. Cek kerenan cek. Nyen cetok kurang kerja cetok ya aduh. Emang cetok di kerenaon sih cek? Keur ngising hari usum hujan. Kita jeker ngising hari jeker musim hujan cek. Heeh. Makan ukos kieu. Oh gitu. Cek tengah Reddit sih. Ngerit di mana? Eta mana emang ngeridit? Oh cek yang menang Reddit karek bayar setengah nade kucinya. Oh lamun murah mah kayak kuci dibayarkeun. Baca yang timbul. Angkat ah. Mana si Eki? Karek mangkat ka dieu kitu ka babaturan. Wina ulah burit teuing. Heeh. Kokom. Cek. Kerenan cek. Nyen cetok. Cek gedung cek. Rekadinya cek. Heeh. Cek. Salah. Aya naon? Cek kerenan cek. Itu nyen tudung cetok. Cek tadi kieu ceritana cek. Heeh. Oh kepanggil jeung ada cek di jalan. Terus manehna teh ngiridit ka abdi teh. Ngiridit naon Cenah. tanganna? Ngiridit mun teh salah mah tadi teh bok HP jeung tongsis. Hargana teh 55.000. Tapi cenah mayarna cenah diteu cek. Tadi karek dipanjar 4.000. Oh, itu duit di mana? Katanya cek, pokoknya mau bayar we cek. Kumaha eta urusan anak juga itu tuh. Katanya mau. Ini mau gua tidak tunggu udah mayar wae. Katanya cek panjar heula we goceng ke kajen ke abdi ke isukan ka Dedi. Duit ieu can laku eta. Nya deh. Mati duit teh gede. Kajen ke isukan ke abdi ka Dedi. Heeh, iya. Bagus. Aduh. Goceng cek, bukuna di ditu. Kayak dicatat. Catet dah. Cek, abdi ka Dedi isukan cek. Heeh. Assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam. Tenang, Cek. Kerjaan cetok. Cetok. Hmm. Cek kemana-mana, Cek. Kemana tuh? Aja mau gawe di banginan gue cetok dia. Peranti usum hujan. Nanti usum hujan. Tuh jalan-jalan, Cek. Tuh buka duit Ece mah ah. Tadi Ece ge minta dipangbayarkeun kreditan. Kredit naon? Kredit eta kan kredit keliling, Ece teh boga duit. Cuman nyokot naon? Cukup naon segala lampu apa naon eta? Lampu. Lampu bolam. Lampu. Nah, kredit naon wae atuh kan tukang kredit mah dagangna. Lampu naon sih, Cek? Geuning tadi mamawa kardus jeung tihang sakur naon tihang lampu naon meureunnan. Heueuh, Cek, urang tadi eta rek balik malah nempo Cek keur nganyam cetok. Jadi we ka dieu Oh iya ge Ece teh keur pararusin keur nganyam cetok pagawean anu sejen Ece mah kabisa nanti bangkos kieu. Yang satu, Cek, urang rek balik nya rek masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapar, kadang atuh tante masak heula soalnya tadi teh katos di ditu tuh. Oke, buruan. Anggus cetokna yo. Diteundeun ku Ece di luhureun kandang ayam yo. Urang ngiridit naon sagala naon anu dibeli naon wae ngiridit teh sagala anu dibeli segala teu pararubuh jaba mahal ada kita teu boga duit kan mayarna gimana sabodo ya bawa engke mayarna aya duit beureun dibayar nya teu naon-naon geus mau behna Ngising mananya? Oh jauh, jamban. Kurang gerak inget. Cek kokom cetok kayak juga ngising. Duh, pokoknya di cetok dah. itu mulus ya deh mau nih asap nggak jubal dah arnek ya deh mana cetok ternyata di mana cetok deh dah yang ising ya dah aduh pakai aja ya lebok curi dia dibawa tanya naon nih ya aduh gila loh ini sarung ngoren ai lebok curi naon ya leket dulu ai aduh jeung ngaleur teh ya aduh naon ya tai goblok ibudak ya bau tai ya aduh modal ini cetok aing ya urang hidang gelo ibudak ya kebelet Cek, kenaon jeung ngamuk bae, Cek. sanu ngisi cetok aing ya budak ya Dah, anu ngisi dicetok Cek. Kurang. Pan carek pan cetok jeung ngising. tadi siap kadi ya Ini naon sih? Nah, botae.